Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang danggu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sateuacanna dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 31 ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha atuh lajengna carios mangga urang kawitan. Urang kocapkeun dina kaayaan kitu ngadadak aya nu ngabedega gigireun ngaluhuran tangtungan Nyi Boros Watingkir nuker diuk dina dahan tatangkalan nya Nyi Boros Watingkir teh keur ngumbar perasaan anak jadi ngarenjag kaget ruas sabab aya buta hejo gigireun anak seuri handaruan jeleng-jeleng Nyi Boros Watingkir gancang luncat ka handap sarta pedegdeg awakna jadi ngabadagan nandingan gedena buta hejo. Hahaha maneh Boros Watingkir karnaon maneh teh aya di dieu nungguan si Asep nya hayang asup deui karah kana warugana si Asep maneh teh ceuk buta hejo alias si Durgala pati nya Nyi Boros Watingkir sabalikda ngadon muncereng ka si Durgala harita sabab nafsu nya terus kabeneran sia datang Durgala siluman anu pangbodo-bodona geningan daek dijadikeun alat ku Nyi Blorong lepaskeun sia eta manusia teh kurang ajar jahat Andika mah Durgala. Maneh ambek ka dewek Boros Watingkir teu bisa euy teu bisa manusia kawin ka bangsa siluman mah teu bisa manusia mah tempatna diwadalkeun deuleu tah kitu belegog ngadon ngahalangan maneh kana pamaksudan dewek anu ngancik dina awak eta jelema dasar belegog maneh mah sia oge sarua belegug bet ngawin indungna deuleu dasar buta teu gableg polo rasakeun sia hiat wae suruntul Nyi Boros Watingkir geus teu bisa nahan amarahna terus nyebrut wae narajang ka buta hejo dampal leungeunna ngababuk dada si Durgala bangkieung jarigjeg si buta teh ngabangkieung bari ngajarigjeg terus nyengir nahan ka nyeri. Saterusna dua dampal leungeunna tembong silih cekel laju silih dorong jeung silih dedetkeun silih ledot silih kepang jeung silih bebetkeun deui antara buta hejo jeung genderuwo raksasa jalmaan Nyi Boros Watingkir katut Durgala. Nya Durgala teu kuateun goak wae ngagoak tarik sabab daun celina digegel ku Nyi Boros Watingkir nya akhirna mah gulitik wae jedak dorok-dok tangkal kai runtuh katebak ku angin nu kacida rosana nya perbawana tina pangaruh tarung antara buta hejo jeung genderuwo di alam lemeh
Kurang ajar maneh boros watingkir. Kurang ajar. Ngan ari ku Asep mah tetep wae teka tengalieun aya nu tarung ngan ukur bisa ngarasakeun pangaruhna angin puyuh meuni ngagelebug di sabudeureun eta tempat tatangkalan pating palenod jiga nu rek raruntuh kituna sedengkeun geutah hejo jeung genderuwo harita teh masih silih dengkek silih bebetkeun geus teu kaitung kumaha tatangkalan nu kadupak runtuh nya kerkayaan kitu juralit geblak wae genderuwo jelmaan Nyi Boros watingkir ayeuna anu dibebetkeun terus didengkekeun beheungna ti luhur sataker kebek tapi genderuwo teh teu eleh geleng kituna teh leungeun katuhuna gancang ngajambret beteung Durgala si buta hejo nepi ka ambrol pejit katut sina aduh tobat gorentel ngajeleng si Durgala ngagero bari gancang luncat ka tukang ledak beteungna anu rangsak diusap ku leungeunna atuh teu sakara-kara beteungna jadi mulus deui nya ningali kitu mah Nyi Boros watingkir nepakan dadana kedua leungeun amarahna beki muncak geblig wae Nyi Boros watingkir ngalengkahkeun sukuna ka hareup ngadeukeutan ka si Durgala alias si buta hejo sarta awakna jadi bau hangru kesang hiuk jebrod dang heuak ngeblag kurantel si Durgala teh kacolongan deui gadona kabeunangan ku tonjokan leungeun musuh ngan barek arek ditimpah deui dadana kituna teh rek dijejek ku Nyi Boros watingkir make suku katuhu atuh gancang wae leungeun si Durgala teh meta ngarawel suku musuh hiuk rawel gep wae koleang Nyi ti pating koleang aduh setan sia buta kituna teh bari ngagero nahan kanyeri nya si Durgala alias si buta teh terus nangtung deui rek ngajejek beteung Nyi Boros watingkir tapi rikat mulihkeun sukuna ngelendot sukuna musuh nya antukna mah masih ngababeng antukna duanana nu masih ngababengkang nya duanana anu masih ngababengkang caturkeun ayeuna mama kiai satu tas dina kaayaan tenang deui di alam dunia teu eunder kawas aya lini saterusna mah mama kiai nyimpang ka tempat jalma anu masih kumpul keneh nyaritakeun anu karandapan warga anu salila ieu geus nututan balik di mahna masing-masing harita teh datang deui ka biina nya diburuan biinah teh kolot budak awewe lalaki meh barijil kabeh gara-gara cenah aya lini malah mah karolot nunggeus jompo di parangku dibawa ka eta tempat ku keluargana kabeh didiukeun di teras buruan kaayaanna masih makbrak caang ku lampu jeung sinar bulan 4 nya ningali kitu teh mama kiai teras ngadawuh uluk salam assalamualaikum
Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Meh, kabeh warga ngajawab, waalaikumsalam. Mama Kiai Halimi ngadangu anjeunna sasauran deui. Kumaha sadayana? Nah, teu aya anu kakengingan kitu. Oh, alhamdulillah Pak Kiai. Sadayana salamet taya kirang sawios-wios nanging dupi Kiai saha teh ya jenengan teh kawit di mana sareng bade ka mana bet mampah nyalira bae tadi sim kuring kata wis bade gebis alatan aya lini manawi sumuhun hapunten wae nya sim kuring teh duh meni reuwas tadi teh nuju anteng-anteng we mapah ujug-ujug ingeung ieuh alam dunia teh sareng tepangkeun wasta mah pun Halimi wengi-wengi teh lumampah margi aya hiji jalmi aya nuju dipilari ieu teh atuh tadi waktu sim kuring lumampah gening saderek sadayana nuju naraon atuh karempel palih dieu teh nya ayeuna langkung rempeg deui margi ti bumina masing-masing kalumpatan sawaktos tadi bumina masing-masing aya lini teh cek Mama Kiai Malik naros nya Mang Supri jeung nu sejenna jiga namah bae kungsi apal kana ngaran Mama Kiai Gancang harita munjungan. Alhamdulillah ya Allah aya milik bina gening ieu teh sareng Mama Kiai Halimi anu kagungan pasantren Al Hikmah sanes anu ngadeg di Pakulonan mangga Mama wang kalebet bumi atuh cai-cai manawi bilih hanaang mah seueur cai-cai mah cek Mang Supri bat bungah kacida taya bandinganana nalika saha jalma eta gancang wae di aku kajero imah keur mah barang mimiti oge nempo kabeh ge geus bisa ngajudi yen eta teh hiji kiai sabab apal tina wanda pakeanana warga mah kabeh oge maranggut ka Mama Kiai bari mere jalan nuju asup ka jero imahna biina dibarengan ku Mang Supri. Biinah oge teu kurang tirengkuh ngabagiakeun anu datang terus asup ka jero imah salaku pribumi jeung kabeneranna deui meureunan kudu kitu Mama Kiai teh kapetingan di jalat bet anjog ka lemburna biinah nuker kaayaanna prihatin hayam jago di pelemburan mimiti disada nandakeun harita geus wanci janari leutik sakedeung deui tereh ngagayuh ka wanci subuh nya Mama Kiai gek anjeunna calik tina kursi kosong nya ku anjeunna bisa kabaca di eta imah teh memang atuh aya anu teu beres nya bikenoh tatangga biinah hideung nyodoran susuguh ditendon dina luhur meja mangga hatul lumayan Mama mangga deleuteun cek bikenoh teu sirik namah kokompodan pakating ku ajerih Mama Kiai memangna hanaang atuh ti tadi keneh tas lumpapah jauh langsung wae ngaregot cai ente alhamdulillah ditampi mangga mohon mangga Mama hatur lumayan atuh
sakantenan sareng leleutna nanging hapuntenna wae sakieu buktosna tur saleresna mah ieu anu kagungan bumina teh mama biinah wastana anjeunna nuju ka papatenan ieu teh cek Mang Supri nunjuk ku jempolna. Muhun mama nanging hapuntennya bilih abdi kirang nyugemakeun nampi tamu sareng kirang hormat deui. Aduh kalaresan abi teh nuju ka papatenan mama biinah nyarita kitu teh bari beueus ku Cimata. Nya dina kaayaan keur kitu ti para dapur kadenge deui nu ngageblug leuwih tarik batan ti beurang nya kabeh ge pating rarenjag atuh malah nu borangan mah teu sidikna pating surumun wae dina kelek baturna atuh anu susulumunan kelekna pating ngagurubug lantaran getek cenanya. Sedangkeun Mama Kiai mah katingalina tetap tenang paromana teras anjeuna cumarios. Insya Allah kabingung bibi sakula wargi baris tiasanya diungkulan ku urang sadayana ieu teh asal kedah emut kanu maparinan perkara ieu teh nyaeta mung Gusti anu kagungan cara ngalepaskeun urang dina sagala masalahnya margi anjeuna anu kagungan sarta maparinan ujian kangge urang sadayana. Mangga ayeuna mah masing-masing kedah langkung tarapti tur henteu kedah kaget deui geus suanten di para nu nembe nya nanging engke ku bapak-bapak anu kersa ningali ka luhur mangga naik tingali aya naon di luhur para teh atuh saur Mama Kiai bari imut nya warga nu aya di imah jeung nu di laluar silih reret jeung pada baturna ada tangan Mama Kiai ka eta lembur mungguh nenangkeun sakaligus matak panasaran ku ayana eta kajadian. Nya Mama Kiai ngarongkong gelas eusi cai maksudna mah arek nginum harita ujug-ujug aya nu ngagolosor pindah sorangan batur pareng nampokeun kajadian dijicing di jero imah mah teu sirik luncat nubrukan ka baturna aya kaget sabab teu nyaho ti mana mimitina nempo awewe bari pating jarerit pajarkeun cenah aya jurig barudak pating koceak nuturkeun indungna balik ka imah tapi atuh tong boroning batur bet Mang Supri oge sarua mun ras teu inget kana pangkat mah salaku pupuh lembur geus hayang wae ngajeleng bae lumpat di jero imah sedengkeun bikinoh mah geus duka ka mana ngaliwatan jalan tukang ngan atuh biinah mah ngan nyempod wungkul di juru awakna bari ngeleper arek lumpat teu bisa sabab suku ngadadak berat. Nya di eta tempat teh ngan kari aya tiluan biinah Mama Kiai jeung Mang Supri sabab warga mah kabeh oge geus areuweuh kalabur ka imahna masing-masing. Nya Mama Kiai Halimi tetep calik dina korsina malah tanpa aya nu bisa ningali
jeung ngarti kana kaayaan nya harita Mama Halimi teh kadatangan ku Nyi Blorong nangtung digigireuna bari langsung nyarita ditepokeun kana ceuli hawa teh karasana ku Biinah jeung Mang Supri teh mungguh keung bae tur tiis camewek asa cicing dina jero kulkas. Hei manusia maneh nyaah keneh kana nyawa henteu mun bener-bener nyaah kana nyawa montong coba-coba ngalakukeun tindakan ngabantu kasih Inah deuleu ngarti cek Nyi Blorong ngancam ka Mama Kiai nya atuh tangtu wae Mama Kiai teh mampu ngawalon kana caritaan Nyi Blorong ngaliwatan geteran batin sedangkan bibir mah jempe anjeun teh bener-bener musuh manusia anu saenyana ieu sok teruskeun Andika ngagoda ka manusia ku cara naon bae oge ieu kan masing inget taya deui makhluk anu sampurna di antara makhluk anu diciptakeun ku Pangeran iwal ti manusia. Ari anjeun boga naon kamewahan jeung kaendahan mah kan ukur tetempoan manusia teh. Heh Kiai deuleukeun ye emas jeung inten berlian nu sakitu harurung harerang beungeut kula teu weleh geulis jeung ngora nah sia teh teu neuleu ieu teh nyebutkeun palsunya. Geus cukup Andika teh yeuh ngabibita ka manusia ku harta nu taya harti jeung buktina deui eta mah lain emas oge lain berlian jeung beungeut Andika teh geus kolot aslina mah geus nini-nini ieu geus leuwih ribuan tahun beungeut Andika teh pikasieun eta emas jeung berlian sabenerna mah sisik awak Andika sorangan. Andika teh yeuh sabangsaning oray. Andika teh yeuh jadi iblis sabab disapa we ku indung lantaran baheulana mah maneh mah tukang tipu jeung licik oge curaling cek Mama Kiai ngajawabna tandeus teu sieun ku ancaman. Hei manusia Andika memang sok nyaho sok pinter nyanyahoanan kana kasatukang kahirupan kula tapi da bener eta teh teu nyalahan tah caritaan teh ngan lamun maneh bener-bener jago ku aing ayeuna rek dibere kasempatan urang paheula-heula kapimilik si Asep anu ceuk maneh budak anu istimewa memang geus sakuduna kuring teh bisa kapimilik eta budak sabab eta budak memang ditakdirkeun kudu mungkas lumakuna kajahatan anu dilakukeun ku Andika jaga. Hei iblis waktosna seep. Aduh mohonnya waktosna cenah kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 32 nya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.